Lembur aing ya. Ah. Rezeki aing dicing di dieu. Kudu dimulai ku aing ya. Amun teu ku aing usaha deui. Astagfirullah. Ieu kebon dewek acak-acakan ieu. Kumaha si kemet gawena percaya. Ada orang yang ngagaji juta-jutaan per tahun. Aduh, bisa dipercaya gitu. Aing mana geus di mana? Terus di pangkaran dunungan, terus tinggal kebon. Geus kontrol di mana? Tinggal di pabalata kieu. Sia mah teu barang dipercaya gawe teh. Aing ye anu ngagaji per bulan. Kumaha sia teu leutuh. Onde we pikeun ke acara dua kitu pabalata. Ieu kumaha? Ieu karugian lamun dihitungkeun kaleuwihan 50 tahun maneh kerja di dieu. Matak cing taliti ya. Kontrol teh ame bari ka tukang, hareup ka kitu, ame ka kontrol. Ya, Siap. da hayang nyaho. Ieu pokona mah beresan kabehnya. Di atuh ieu rai cenah aya nu aya maling di wae aing eta dua kali aing kan gawe deui Mana si Bro teh euy. Biasana sok bawa kangkung. Oh, gitu kata aku lasun mah gitu si Bro teh. Urang beuteung geus lapis geus pisan. Nah, kebenaran jam. Omar nya mun aya nu baru sekor pagi. Pantasan paginya. Sok. Aduh, ieu daun sampung keur ngaliwet jeung tangkalna wah sabaradag jigana teh euy. Wah, ieu mah panen euy. Ngan ke mumpung udah bokana rek kontrol heula we. Itu aya naon rasakan kieu bobo rai ah geura puteuy da ikut nonton di dieu rai jelema tinggal di dieu dasar mantan tikus got goblok pisan palingan bea atuh tuan ayo carikan perlindungan goblok teh ya tadi Sok. Capek geuninnya jadi bangsa tuh kayaknya. Terus kayaknya udah gitu. Jaga ada jaga.
gara-gara ringki. Dia nama gara disiram. Ai, yang pabalatak di tara di korek cenah. Kadon ngopi aing dudut kadang teh. Aing kepanggil deui carekan. Iya. Anu ngaruksak kebon dewek teh. Loh, bentar Pak Haji. Aku mah nyumpin kaki kerenci eta di bumi dan Kalenci tingali kebon dewek. Abi mah Karajet kieu kieu. teu ngawut-ngawut Pak Haji abi mah formulungan rantangna. Wani sumpah maneh. Mohon abi mah ieu lahan ieu teh jang para kelinci unggul. Nyuhun keur kangge kelinci unggul ieu teh gitu gerak we abi wantun ngenakan Pak Haji gitu. Hampura Pak Haji ja. Pilih Pak Haji salah paha. Kajami mah aya lepatna. Aya laresna nya. Hampuranya Mohon Pak Haji. da soalna kebon Pak Haji geus aya 2 bulan. Acak-acakan ngerasa si kemen. Kurang kontrolan nya. Mohon Pak Haji. Sok atuh Pak Haji bari ka payunanya. Maaf. Sok. Eta merenya nu boga ieu kebon teh. Nya teu apaan. Nyaho aing sok tukang ngaut-ngaut teh di dieu teh di kebon ieu teh. Sia. Kamana si Johnnya anjing di teteangan teh. Bagong teh nyaho aing hasil ieu keur ngaliwat mah aya ieu cen teh. Teteangan ka dia. Aduh, sebelum kamu ajar kita 86 mau si Haji gitu. Nah. Aduh, astagfirullah. Mana wae san bro. Aduh, aing teh geus lapis pisan ieu teh. Ieu Pisan. dulu tah beunang loba tuh kangkung. Aya ieu non tujuh daun gedang. Kita 86 kata teh kurang teh bawa beunang si Haji beunang di ditu tuh. Teu aman Tuh. pokona mah. Oh, aman. Aman. Atuh cek surat tuh aman. Pokona mah Cip. ayu, pokona mah urang ngaliwat. Sok, mau ngaliwat saya, bro. Aduh. Aing geus santai kitu nuan tadi, bro. Aduh. Pulang kontrol desa. Ah, John. Apa teh? Anu asa ngaruksak kebon Pak Haji? Wah, bohong. Asli. Ya geus sampai apa mangnya mana ya? Anu ngaruksak kebon bebenya ka Pak Haji nya. Pak Haji kontrol desa. Ya, Assalamualaikum. Si Kemet pantesan kebun teraka kontrol wae. Kitu we pagadagan teh. Malah caci, urak. Met, tadi ya. Naon dudungan? Lain dunungan sia. Lain ngontrol kebun. Kitu aja yang kitu. Pantesan teka kontrol wae. Hanya burukan. Naik ke rumah tuh. Siap dudungan. Aya naon, Pak Haji? Aya naon buru hanya ke motor. Kamu lagi sih ganti gitu. Gencar. Mau tolak-tolak tadi. Kan lauknya sebarada. Mana laukna si Kemet? Ah, ya ada tulang. Ayo duit anu kamari sebeli gencar tau. Atos bener. Kade mana?
jadi balikeun. Atos lu mati lu gila. Omak ke sore mali parabna tuh yang lauk karunya. Ya sok mah. Ayo. Kawihan Pak Haji. Tah, dudungan. Tinggal ieu sawah. Ieu menang urang itu ya dudungan. Indah ge teh panen ieu sawah. Ngan jaga min. Tong sampaikeun ka kejadian anu kadua kali deui nya. Kapan teu ka kontrol Pak Haji di ditu mah kan urang ngalikeun ieu sabaraha hektar ku urang sorangan. Oke, ku Pak Haji bakal ditempelan CCTV tiap juru. Ya kitu mah nya sae. Sok we. Met tikus gotna kaparangi boh nuker Lain ieu Pak Haji ieu. Ieu teh abi teh aya rumah tidak. naon deui. Saku teh teh ayaan Pak Haji. Sugan we kitu Pak Haji ngarti kitu saeutik mah Pak Haji. Iya we, ATM kayak nyokotnya. Pak Haji, ya. Aduh. Nuhun pisan Pak Haji. Kade nyokotna lo bateuing. Wah, Pak Haji da hati abi oge Pak Haji. Yang geus satu orang kontrol lah kadi. Nya mah ngati sok. Astagfirullahaladzim. Ani pika cinta ditolak dukun betina. Ani siap. Ani. Ajojing, ala ala ajojing. Ajojing ala ala ajojing ala ajojing. Bet, deka mana ka dia segede? Dunungan. Deka mana? Mana ini rusuk terus teuing. Teh ka payun Pak Haji. Gerak kontrol itu pohon Atos tuh diskontrol tadi aya bangsat Pak Haji. di mana? Di kebun tukang teh. Saya bang Santiwai. Geus sugan ka dieu gitu ningali. Ciri-cirina kumaha? Eta nu make beno Pak Haji. Make acuk-acuk biru Pak Haji. Eta masih juro atuh. Kan Pak Haji ge panggih. Teu ngalada daunan, yang kerinci ngomong nama. Eta mah bangsat Pak Haji. Pan urang ningali Pak Haji. Manehna keur mundur. Yang geus satu ayeuna mah. Sok teh ngeula jelemana kela mun geus benang bawa ka dieu. Ayeuna mah kudu teu make kopi mah manggeuna. Pambalikeun lah kopi. Jeung pambalikeun lah kopi. Haji ieu mere duit goceng dasar kere eta haji teh. Aduh, ayeuna mah ieu jukut teh kuat ka hese rek ngalah jukut teh ayeuna mah. Ieu bea ku pabrik atuh da bener. Hese pisan ayeuna mah. Itu sahaja mah. Mau karu wah, gua rek paling cokotin urang teh ya. Tah, iya nya kapangi paling buah urang yang nuntut ya. Teu, cokot naon eta? Iya nyokot jukut, iya mah keur ngalah jukut, iya mah keur para bucing. Keur para doma tuh tempot tuh dia teu percaya mah. Lain kana bisi eueuh itu buah di itu menang ngalah urang kamari Ah, jadi cokot teh apa atuh tempot gitu.
bejakeun ka si Haji gerang teh. Haji mana? Si Haji nu boga tanah ieu, kon ieu. Bukan teh apa ada kali mah rek nyepat ieu. Saradik ieu. Yeuh, men, nengekeun Pak Haji. Hirup mah ulah sok sombong. Ulah pedas sagala boga. Sirah teh sok ngagedea. Oh Pak Haji ieu meh. Najan sagala boga oge hirup kacumponan. Tapi sugan kumaha ria. Malahan mah ka anak yatim berehan. Ka fakir miskin. Sagala dibikeun. Percuma men, kabeh ge da moal bisa dibawa pae. Ujung-ujung nama men sarua Pak Haji ge bakal diruak model kieu. Paham maneh men? Lain unguk-ungukan siap beuk gitu. Dengekeun papatah Pak Haji. Ayo Adit. Terus tuh modal yo sakitu mahal payet badihan jadi anyuan aya yo wae di edan. Awasnya lamun kapangi nyokot buah urut menangala urang eta. Teu nah mah kajang nyokot. Kuring mah nyokot ieu hungkul tuh ngalajukut. Teu teh nyokot buah dieu teuing buah mah aya we beureun di ditu. Buah aing eueuh di ditu berarti dicokot ku mana ina? Ah, teu nya moal da teu dicokot kuring oge. Awas rogeng naon. Eta buah bukan nama di ditu. Lamun eueuh nya teuing teh nyaho da urang mah teu eta. Teu nyokot urang mah. Lamun eueuh berarti dicokot ku mana ieu mah ieu. Aing pokona mah teu hayang nyaho, pokona mah da teu dicokot lah. Aya weuh mah teuing kudu nyokot beureunan. Lain ku aing. Ah, teh nyaho bukan nama. Ku aing sok mah aya. Jangan Ayo, sok. aing. Aduh, aing Met, tadi sia, Man Pak Haji sia teh neuleuh, ieu tingali, kieu tak ieu sia mah tarang ngadek, omongan derek teh, aya naon ieu teh Pak Haji neuleuh sia, nya ieu mah babalata keneh cek haji naon, bereskeun kabeh, apa tos dibereskeun saware Pak Haji. sia mah loba nembak, ku aing kepret utung sia. Ingat Met, ecek dina buluku marom, anak dopatu minal iman. Kabersihan eta sabagian dari iman. Tah matak maneh hate kudu bersih. Jika ieu tong pabalatak ieu. Punten Pak Haji, iman mah tos kuat tapi mah kan si Amin nu teu kuat. Sia mah loba emal borok kokok. Geus aya urang ka ditu. Hareup. Kelamet, itu naon di nu karung? Coba deuleu ku maneh. Samurai Pak Haji. Jika jukut eta. Pakarang segala. Juput Pak Haji ieu mah. Juput Pak Haji. Cik, deuleu dewe. Tuh. Mengbeung Pak Haji pikiran kuat. Eta mah mun teu salah mah si Juro. Ngomong nama jang si Kelenci kelenci anu jangkung pewot pakai pendok benar kan? Eta mah bangsat Pak Haji. Aduh, berarti Pak Haji katipu si borok kokok teh. Ngomongna jang kelenci Kapangi di dieu ku urang Pak Haji. bisa urang teh baik pasien. Film mak rupa-rupa we urang neangan
disangka bangsat. Ah, ayeuna mah geus we, ayeuna mah rek kudu deulai nyantui heula. Beri aya cau geuningan ieu lumayan. Oh, kenal di mana? Di Masawan sih. Iya we urang mah naon gitu. Daripada ngolah lagi di Masawan ke Pak Haji ada. Ayo. Ayo berangkat.